Alhamdulillah aya hiji. Bade ka mana? Ngojek moal he. Ayo naik, Bade ka mana? Ayo. Ongkosna, ongkosna, punten. Sahanya Dari mana? Duka ieu teh. Kela Tingali. asa ieu da Ya. Kum. ti barana ya. Bapak, orang teh mahasiswa anu tahun kamari nelpon gini ngan Oh. pada ngekos. Oh, laras kalebat. Sok kalebat. Assalamualaikum. Aya naon barudak teh mun rarewas kieu ngalalabring. Abi mahasiswa Pak, anu tahun kamari milarian kosan keneh nu masih kosong teh. Aya jang kalaresan Bapak teh gaduh 800 panto kosan. Mun ayeuna katun hiji deui. Kumaha bade? Oh, mohon. Kumaha bade? Aya hiji deui itu di ditu cenah. Dalam motor di dia di mana deui coba? Bade. Sok bebas we urang mah kumaha alusna lah nuturkeun. Ai kapake mah kumaha deui. Ngan heueuh kitu meureun dawuh deui. Ai mane barang dahar wae teh. Kumaha? Sok abi alim. Ari atos di mana deui da di oyo mama halnya yuk. Panginten duka. Geus itu mah ulah didenge lah. Geus saya mah daripada bingung kieu mah geus we jadikeun di ditu. Sabaraha hargana? Kalau mun teh jang da kosan di Bapak murah tuh. Ngan hitunganna rek per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Kan kieu lah di Bapak mah. Geus we sabulan 200.000 kumaha? Nah, geningan murah Pak. Ari perkawis fasilitasna kumaha? WC-na di lebat atau tapi di luar? Alhamdulillah, Neng. Kosan di Bapak mah lengkap. Kamar terus saya kasuran, kelar terus saya eusian, ya. Kan WC di luar di Bapak mah. Sabab ayeuna musim hujan, teu urang kalebet teh kumaha teh kitu. Karunya tiriseun. Tah atuh ari kitu mah ngareuna kan ai fasilitas di jero mah nya. Maneh kumaha? Berubah pikiran teu? Tengena hate. Sok abi alim. Kumaha deal? Deal wae teh. Sok Pak deal lah 200. Enggak sejangnya geus deul ieu hayana mah. Bapak teh keperluan teh rusuh. Teangan nomor 13 kesan kuncina geus dituna digantungkeun hanapeun potnya. Sok abi alim. Tengena hate.
Sok atuh jangnya sing baratahnya di ditu TKD we tong cawokan. Enggak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kela, ai si Jai mana? Duka. Bukan. Penuh. Tadi cepat langsung ini itu ya. Setuju kan ini. Teang. Gitu. Paling beli alat mandi, Iya. barang bersih lah ya. Ya. Berarti aja sapu aja. Barang teangan lah. Geus di mana babaturan Mamelang? Tadi nama mau milu orang teh. Ngan eueuh di tempat. Ya, matakna jeung babaturan mah kudu barengan. Sababna Ada. teh Keun udah Ya. barengan ieu. sababna teh ngeunah hate. Bebarengan, init bareng, balik bareng. Dengan hati kunaon. Enakeun kieu deh. Keun Ngeunah hate nyantai. pokona orang teh. Asal jaga sikap we. Geus enak mah bebersih yuk. Bersih. Bersih we nama. Akulah sang pemuka kegelapan. Wahai orang hunkul, datanglah padaku.
Akhirnya pengikut Durasasa. Adventure. Yoyo 1. Hadir. Oh, hadir. Yoyo 2. Hadir. Gondaro. Hadir. Terus ada ngasar. Kalau untuk kemana? Nyasab, kan huluan, kerenangan hulu jika na. Oh. Iya geus aya ngeusian mahasiswa. Urang teror mahasiswa ieu sakan nyaringka. Ayo ayeuna urang teror. Luar jalan. Teka rasanya orang kuliah tos didikan ke semester ayeuna. Ngasa kamari pas zaman nanti. Ospek. Ospek. Tara sudah tapi bingung jeung saya. Kan aya-aya. Duh. Samules. Baiknya abi ka wes we. Jauh tapi ya. Ulah. Mau air naon bismillah. Kuat teuing. Cicing, kali ya orang. Cicing, cicing. Apa obrolan? Tadi si bos nitah ka orang nyingsieunan mahasiswa nu keur ngakos. Ayo, Ek urang heula, ek maneh heula. jig maneh heula. Oh, siap. Dagoan ya. Jadi ginian males teh. Malik kunaon? Gagal euy bieu nyingsieunan. Urang kecepet panto. Halo kebisaan. Hei, kunaon? Adi, aya nu bodas matana hideung. Sugesti Ya, meureun. dina jendela pas abi molong aya. Tapi dah tadi abi ge di WC asa merinding sih. Tapi tah sare we yus meh teh isuk sugana lain eta mulu. Yai, orang tadi nempo awewe pas keur sosialisasi ke warga. Herang. Nempo. Tah, jadi gimana teh? Percuma geus ge. Sukuna nu 45 eta mah. Bah, jika guci orang. Nah, suku 45 mah hese kudu pesen heula. Nyieun gampang. Teu cicing jelema teh. Kemana? Istighfar jar ngaleungit. Naon jelema teh? Ngaleos teu pugu-pugu. Pamuda
temperang. Nah, nyaman ayeuna. Urang geus kebal. Asa meringkak. Sugesti. Tetempuana ieu mah. Uhuluan, menan korban tina gelasan marolang layangan. Percaya urang mah. Ayeuna mah jurig mah geus eueuh, harina kana hakaneun. Makroni setan, sebelah kuntilanak, tahu pocong. Teu percaya urang mah kana hari itu. Naon deui maneh? Datang-datang juga nu kasieun haeong kitu. Palingan si ieu kabur. Maneh Joni ngakeun. Kan soak. Aing mah bejaan heula. Geus ulah loba sugesti suk mah urang tanyakeun kana boga kontrakan daripada jadi madarat. Ayeuna ieu teh mana garandeng gitu. Naon? Jelaskeun. Tetempoan. Di mana? Urang jeung si ieu tah. Tah di pipir. Percaya. Ulah loba teng sugesti sarare wae nama. Abang yang ningali masuk ke kamar di jendela. Geus aya nama sarare we daripada loba pikiran mah. Yeuh, maneh kurang percaya keneh tah. Percaya kawan keukeuh hiji. ieu mah. Ini omongan ya. Percaya. Sing didatangan. Duh, aing mah ieu menang paket ka imah deui. Ka imah ieu deui. Di heula ge kadon dipegat ku nu ararane. Assalamualaikum, paket. Assalamualaikum, paket. Paket. Ah, ieu atas nami paket. Oke, asal lieur ieu teh. Tadi kan teh nu nembe narima ieu teh paket teh. Nah, geuning aya di dieu. Tadi mah abi mah keluar. Terus tadi saha atunya tadi? Tadi kita aya jam menuju ka Rulia. Nya cek urang ge ka imah dieu mah aya wae kajadian teh. Kunaon jelema teh berang-berang tetempan segala. Sekarang soal kieu kan aya berita nu rada aneh di dieu. Aduh, iya kerdaremo jika namanya. Harga nararaek cenah tuh. Harga BBM, listrik, minyak goreng nararaek aduh. Mah? Iya satonaon ari harga bisa nararaek kieu barisaannya. Aneh. Karunya, aduh. Kumaha tuh ieu teh segala nara naik mah. Aduh. Asa inget ka barudak ieu teh nya. Baretaheun teu barudak teh.
beja. Di bejaan baheula teh da kumaha atuh kok kontrakan teh kosong wae eta teh. Sebenarnya mah loba nu ngaganggu. Saacana oge. Ting makhluk naon eta nu ngaganggu. Ayeuna diisian ku barudak sugana eueuh nu ngaganggu. Tapi teh heula teh aya teh nu nyarita teh. Aya baheula teh tukang ojek. Nu ngontrak di dinya teh. Manehna balik ngojek ngan eta mah rek ngaleupaskeun ieuna naon atuh helm kalah leupas jeung sirahna di dinya jiga nama eta teh loba nu ngagaranggu teh sugane barataheun urang tanya ieu nama barudak teh kebenaran nyase sugan barudak teraraya rek dikontrol rek nanya we sekalian barataheun jeung henteuna sekalian di baju heula. Assalamualaikum. Barudak teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sahabat Pak. Benteng saha. Mohon. Dari rawa ya Pak. Mohon. Kebenaran jang Bapak teh keur ngaliwat ka dieu kontrolnya. Nya. Kumaha baratah di dieu? Kela kamarana ieu teh kamari mah pas ka ditu asa ngabring. Mana ka dieu ya? Bapak. Pak. Damang. Alhamdulillah. Sehat hari kaleresan Pak. Duh, melang itu barudak. Melang kunaon? Jadi kieu Pak. Tah ieu geura. Abi teh kamari ketingalian Pak. Si Sahwa, si Iyong nya. Tah si Ijay, komo ninggalkeun abi? Buntung. Puhuluan. Naon? Wah, halusinasi meureun eta Pami mah. anu apa dina jendela aya nu bodas matana teh hideuk jiga tuyul. Oh, Abi ge kantos pocong. Ngan nyerupakeun mamen. Ku abi we di emak. Meureun eta mah. Eta mah tahu pocong. Jang, lah kedewe nya. Bapak mah asa kurang percaya ieu mah ieu. Ngan hampura ya Bapak mah kur ngontrol hungkul ngan rusuh rek mehan Yahudi geus teu kuat Bapak ieu rek jihad. Ka mana tuh cai lebar? Alah, segala wae teh padahal mah. Nggak jang lah, engke dewe lamun titinggalian deui bebe jadi ke Bapak. Nuhun Pak. Ya, sami-sami. Sakitu we ti. Nya atuh. Abi mah teh sadayana. Nya, keun lah ditampung aspirasina. Kayak pami ieu mah ieu deui nya Pak. Nya keun engke dewe nya. Wah, atuh teh. Oh ieu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Jelema kunaon cek? Jelema lain jelema. Naon cik urang tanya. Jang. Kunaon? Geuning agan kunaon ieu? Darah riut meureun, darah tinggi meureun nya. Darah tinggi kumaha? Darah riut apar. Yuk atuh urang teu karunya ya. Ayo. Pada hujan tas hujan geuning tadi teh. Nya. Antarkeun atuh abi ka ditu. Itu jauh mana? Moalah deukeut lah 30 Nah, kilo paling. Yuk. Ya atuh antarkeun karunya.
Tetela barudak ini dah dimasak kieu ngeunahna. Ini percaya nu itu. Urang mah teu percaya nu kitu mah kekeh. Kieu ngeunahna imah aduh. Ampun barudak kumaha bingung. Lebar jebang geus mayar aduh. Jadi pikiran ke urang nih. Barudak ieu dah. Bukan ilmu aneh. Kagak cek asa berikak bulu-bulu kita Lah mana berangan ha pas bener kerasa lagi kieu ngarana kieu. Cek jika merdi pasti ya tak itu dulu lama ayo pak ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, manawi ayah sayuran di dia. Ayah mangga kalebet. Oh, ayah. Priyogi naon teh? Ya, cek, abi teh bade milari sayuran kangge masak barudak. Kela-kela asa namanya ninggal. Abi mahasiswa nu ngekos di kosan 13 nu di luhur. Hi Neng uyuhan ngekos di dinya atos katelah angker. Muhun bogoh ieu ge tos sababaraha wengi atos kangge wae gangguan. Tapi da kumaha deui, teu aya deui, tos mayar oge si Pamang.
Tapi biasa kan cek aya nama Adi pergi kangkung, ieu sabaraha cek 2000. 2000 mangala di balong neng. Wah, cek sagala wae. Ieu nya hayang kangkung, sareng tempe, sabarahaeun sadayana. 3.000 jangan genep 1.000. 5.000. Ya cisna biar langsung nama jeung euceuk. Teuleung ingat nuhun. ngeunahna ieu alam didinya ulah loba sugesti aya nama ngareunah ieu lega tuh. Ayeuna bisi maneh boga saran naon ieu lahan geus alus nya. Bisi boga aya naon pelakeun. Aya eksperimen teh. Sesuai jurusan urang di bidang pertanian, urang ngaeksperimenkeun leunca jadi takokak. Tah kumaha carana eta teh? Lah maneh segala wae. Tong boroning meulak leunca jadi takokak. Ti heula ge urang kajadiannya 1 hektar tah melak paria pas panen parait jay. Bingung ka urang lagi. Ah, tong loba teuing daharan jus kersen. Sok ka mana wae ngobrol teh. Tuh, ti kajauhan geus katempo pidahareun mah. Mending nangkring heula aya warung. Mana? Urang kata diniangan maneh. Urang kangis di mana urang memelang. Tadi urang sorangan, kau ieu mah PRT. Ya wewe ka manana. Tadi mah ini ke pasar beli sayuran yang dahar engke. Ti Pak RT geus naon? Ya, urang teh bieu teh bari silaturahmi kan nya. Bari urang teh bieu teh nyaritakeun anu tetempoan. Ini sugan we gini Pak RT teh apal efek teh nunjukeun anu sok ngusiran nu kararitu. Aya. Aya si saha tuh Nanyakeun naon? Heuh anu titingalian teh gini dukun. Lah model kitulah. Nanti sebut nama haji-haji dah. Ya geus ari kitu mah teang daripada gitu jadi bisa jadi garing ka maraneh. Geus teang di mana imahna? Tadi teh Pak RT teh nunjukkeun anu deket susukan di mana teh nu aya warung cenah. Yang geus atuh teang ayeuna ya.
Punten. Assalamualaikum. Tinggal puting lagi buka terong. Assalamualaikum. Punten. Haji. Salam. Saha teh? Iya, abdi teh mahasiswa. Mohon kumaha. Mau ngontrak bade aya carioskeun. Aya pamaksadan. Esok waktu orang di Lalebat we, ieu na urang ngobrolna. Siap. Salam. Urang pagi heula Jumat. Jumat itu jam kata Nyai. Nuhun. Sekalian pang nyeragan itu tuh, cai, rokok. Nuhun kala. Terus lami di dieu Pak Ji? Aya 30 tahun mah teh. Nyalira di istri mah di ditu di mana di kampung. Panjijikeun kana ieu duaan. Siap. Maya eta ujar teu kada cai. Yos. Kan we. Nuhun. Ngarokok urang. Jadi hayang kumaha maksudna jadi kurang kaharti gitu ya. Jadi kieu nya, Ji. Abi ka dieu teh aya pamaksadan kieu. Barudak teh ditinggalian nya. Ari abdi mah teu percaya hayang pangusirkeun anu di dinya bisa jadi garing ka barudakna. Ieu na melang jeung boga tanggung jawabna gitu. Atau hayang dimusnahkeun gitu ya. Nya leuwih alus dimusnahkeun. Ari kemarin ngaranon maksudna teh dihalingkeun babari dimusnahkeun leuwih komo jeung urang mah gitu hayang anu kena dimusnahkeun ari abi malah meh aman gitu jadi ka ieu teh loba pikiran gini Da sababaraha wengi bodok di dinya teh tos sagala gangguanna teh keur bobo kamari nya ngoet kana wajah di luhur lemari teh tinggalian aduh sagala ayana. Iya mah geus teu bisa ditolerir jeung kieu mah kudu geus ngadu jajaten gitu. Apa maneh ngaran yang aing kabeh ge jeung aing erek nangkepin ka mana ya. Ngomong-ngomong dileueut heula Nyai. Hampura ujang tadi ieu gelasna ge aya 2 gitu. Keun wios Pak Ji teu naon. Tah pami abi jeung si ieu mah ningali teh anu eueuh huluan jeung anu esot-esotan. Sepuh da eta jelema anu masih Awewe hijinya. Heeh, awewe buku ponok tapi balada eta keneh eta anu rajana teh anu aya sihungan tapi penek-penek babari lah ngalayananana jelema kieu heuh jurig kieu. Tah kela Pak Ji punten motong. Pami ngusir nu kitu kan tiasa Pak Ji. Pami ngadatangkeun awewe tiasa teu Kang Abi. Kang bona awewe jeung kuring mah hayang wae naon kitu pasti bakal nuturkeun gitu. Eta Pak Ji. Masalah babari anu masalah SMA ibadah sih bener eta sakitu. Siap Pak Ji. Eta pisan Berarti salah ya patunjuk di Pak RT di Larang ka dieu teh. Tah kitu teh apa kinten da ari sim kuring da ki aya na hirup lah nu aya nu eueuh gitu. Laras. Mali aya kan ari ngaran sifat jelema iwal ikhtiar sing bener sakitu we. Laras. Seukur ikhtiar pada telimanya. Seukur ikhtiar keur kumaha nu di luhur. Nu penting mah urang ngamprah ka nu di luhur gitu. Kieu we tuh mainan Pak Ji nya meh engal nih abi teh sok ieu hariwang. Tah soalna si ieu teh percaya wae ame hayang ngabuktikeun gitu. Keun dia patu urang poe non ngaranna teh leuting ayeuna urang dituntaskeun sagalana. Nuhun tah kitu sae. Hayu tuh bade sareng atuh napi sok we parayun. Mohon atuh nya. Punten ngawagal ya teh. Tos biasa diwagal. Assalamualaikum. Tereh di dieu deui Pak Ji. Sang teh atuh arte di Gunung Konda.
nyangka. Sakti. Asli ieu teh, Pak Ji. Cabok tapi bisa eta bisa bohong mah asli ente karagan teh Bener. Ayo tuh Pak Ji, kalbat. mangga urang ditinggali heula ieu tempatna ayo tadi terpercaya teh saha didinya saha merekna mana teh insan merek teh Keukeut terpercaya ini. Eueuh naon. tungguan urang panggil sagedeung urang panggil sagedeung deui aya ka dieu ya. Buat semua penunggu yang ada, tunjukkan eksistensi kalian. Yo, ngarasup ka dieu. Lamun macam-macam kepretan hiji-hiji. Ngarasup. Tinggali. Fokuskeun. Fokuskeun ya. Fokuskeun kabeh. Hayang naringali lin. Tinggali ya. Sholawat dina jero hate sakali. Bismillah. Tinggali ka hareup. Naon nariat maraneh ngaganggu ka kaum manusia? Hah? Kuring dititah. Dititah kusaha? Dititah kusaha? Aya nu nitah. Sok bawa ka dieu. Si bos. Naon-naon wani-wani nganasana gua urang we. Sia anu wani-wani ka manusia ngaganggu. Aya ngadu jajaten jeung kuring. Saya aing ngajaga ka aing. Dar, erek nepi ka mana ngadu ilmu jeung aing? Goblok, aing ngadu jajaten jeung aing. Kok wani-wani wae. Aing turunan Tigalunggung ya. Turunan saha maneh Tigalunggung? Turunan urang wawuh kabeh turunan Galunggung mah. Kita barudak kalaluan heula. Muhammad ge urang. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله بسم الله Watch out, watch out, watch out. Sok barudak kalebet. Geus beres aya malah. Alhamdulillah. Sok caralik di payung. Anu parantos ngaganggu ka urang sararea alhamdulillah. Terus naon? Terus marulang aya ka asana. Nuhun. Alhamdulillah rabbil. Tos aya deui teh? Teu aya deui. Aman. Aman. Oh,
urang mah ayeuna nu keur belajar ayeuna sing parokus. Amin. Menuntut ilmu itu mudah-mudahan diparingan kesehatan. Amin. Urang doa sasarangan Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.